Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepangkeun nami Abi Citral jeung Putri Kinanti ti 10 Di dia Abi bade merankeun janten manuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abi Adhirul Azmi dari 10/4. Di dia Abdi merankeun menjadi ulu bangkong hejo. Tepangkeun nami Abdi Sakila Nur Pajilah. Di dieu Abdi merankeun sireum sareng lauk. Ulu bangkong hejo nangtung di sisi balong. Poe eta langit poek pisan, jeung poe-poe jiga kitu nu dipikaresep ku ulu. Teu lila, cai mulai ngecelakan ti langit. Hujan geus datang. Ulu ngagorowok bunga. Ulu ngamimitian nyanyi, bari aajlengan, bari ngulilingan balong. Manehna nempo sireum leutik keur nyumput tukangan kembang. Sirem, hujan geus datang, tong nyumput. Ulu ngagorowok ka sireum, anu keur ngajauhan cai hujan. Sireum nempokeun ulu. Urang mah teresep hujan, maneh teu ningali leutikna awak kuring. Cai hujan bakal nyeret sareng ngalelepkeun urang kana balong. Urang teu tiasa ngojay sapertos maneh. Eta sababna urang nyumput. Sababna maneh kudu diajar ngojay. Urang ti barang buruy mula geus bisa ngojay. Maknya maneh teu bisa. Ngojay teh gampang pisan. Lempengkeun suku maneh. Jeung tajong ka tukang sapertos kieu. Ups, hampura, suku maneh kan pondok. Dari seuri, ulu luncat ngajauhan sireum. Sireum ngan bisa nempokeun ulu bari keheul. Sireum teu bisa ngojay sabab sireum sok leumpang. Ulu ngagorowok deui. Hujan geus datang. Oh, hei lauk, urang resep hujan, kumaha ari maneh? Ulu eureun di sisi balong jeung ngomong ka lauk nu keur ngojay di balong. Lauk ngacungkeun sirahna ka luhur jeung ngomong ka ulu. Urang teh teu bisa ngarasakeun hujan ulu, tempo urang cicing dina cai. Kumaha carana urang bisa ngarasakeun hujan jiga maneh ulu? Lauk kukurilingan deui di jero balong. Nalang sapisan hirup maneh lauk. Mun maneh jiga urang bisa hirup di dua alam, darat jeung cai, meureun maneh bakal bisa ngarasakeun kabagjaan ieu. Rasakeun be cai balong eta sabab maneh moal bisa ngarasakeun celak-celakan cai hujan di awak maneh. Anu diomongkeun ku ulu bener-bener nyecep kana hate si lauk. Lauk nempo ka arah awakna nu sisikan, terus nempo ka arah awak lesang si ulu. Lauk nu nalangsa ninggalkeun ulu ka sisi